Minal mahdi ilal lahad ti awit urang gubrag ke alam dunia selagi lebet selagi can lebet kali yang lahad mah terus tolabul il karena itu bisa menjadi obat hati hirup rungsing ngaji pararusing bararingung teboga duit salaki leungit teangan atuh salaki leungit mah nyong ngaji bae mah moal kapanggih meureun teangan ari leungit mah ampun teh guys ya Allah ya Karim atuh ari leungit mah teangan tuluy tuluykeun teu tuar unduh sugan dulur urang mah geus tunduh asli teh ya Allah ya Karim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya titip terakhir buat Pak Hajat sama Ibu Hajat. Umumnya buat semuanya. Ya. Kita hidup di era modernisasi. Urang hirup di zaman ayeuna, di zaman kiwari anu mana loba hal-hal nu baheula mah eueuh ayeuna mah aya. Betul. Baheula mah can usum HP ayeuna mah aya, baheula mah can usum YouTube ayeuna mah aya, baheula mah can usum TikTok ayeuna mah tuh. Maka kita hidup di zaman nu baheula eueuh ayeuna mah araya. Dan ini perlu peningkatan perhatian dari sosok ibu bapak terhadap anak-anaknya agar teka gerus dengan hal-hal yang tidak baik, termasuk bapakna ngadidik istrina. Dibere duit mah ku salaki, ji asa berat lisan ngomong hatur nuhun teh. Bu, suami ngasih uang, urang osok keluar tina lisan hatur nuhun papa. Osok ente, osok. Alhamdulillah. Saya mau nanya sama bapak-bapak nu sok berekna. Pak lo, nalika bapak masih hanapkah hatur nuhun ya nu tinggalin gini. Nalika bapak masih hanapkah artos sabaraha bae ageungna kanu jadi istri, osok istri keluar tina lisan hatur nuhun papa. Teu sia tah dengekeun. Betul. Dibere duit mah ku salaki unggal poe nu ngaran pamajikan boro-boro ngomong hatur nuhun, nu aya kalah popolotot poporongos ustad bari jeung ngomong nana teh naon cenah geuningan sakieu. Tuh seuri sia teh geuning pelaku nama. Tapi nah geuning ari kerlep dina TikTok aya batur mere mawar hiji kembang hiji anu nilai nangan sakoin lamun ditukeurkeun eueuh 500 perak-perak acan eta ngomong makasihna teu eureun-eureun sia teh. Makasih berkah barokah makasih. Hayu be makasih teu pirengan dibere mawar hiji. Komula mun merena topi 200 koin. Eta 200 koin ditukeurkeun ngan $1 teh 515.000. Ngomong hatur nuhunna sampai ka jebleh. Diberi uang oleh suaminya, sugan keluar ngomong makasih. Insyaallah. Padahal kalau andai saja ibu sebagai istri ketika diberi duit ku suami terucap kata-kata makasih bapak, makasih ayah, makasih aa, tasabbabadz dzunub, maka dosa nu aya dina awak si ibu sosok seorang istri dihampura ku Allah. Dosa ibu ku Allah dihampura. Betul. Lamun daek ngomong hatur nuhun. Ieu mah pan berat. Aya komentar hampura kudu ngadaguan bebada di urang mah. Bener teu? Tuh da saleuri deuleu. Balik salat Id langsung ka imah make mukena keneh teh ngagabrug ka salakina. Hampura. Atuh salakina rada lieur pan.
Nah pamajikan aing balik di masjid ngadon ngagigig mamah loba dosa. Cek salakina henteu, mamah mah istri yang baik. Ngaulaan ka bapak teh, mamah mah bager. Ka bapak teh, tapi tetep mamah gaduh dosa ka bapak. Atuh dosa nu mana, mama? Bapak meureun sok rumasa leungit duit. Cek bapana heueuh aing dina dompet sok aya bae nu eueuh salembar 2 lembar teh. Eta teh kumaha? Aing kalang geus udon beusi aya tatangga nu ngingut tuyul. Ari horeng tuyulna di imah eta deui marake kudung. Gusti nu agung aing. Ya Allah Rabbi cek salakina geus mamah bapak ridho, bapak ikhlas. Da bapak mah kaya berang penting teh keur ngabelaan saha lamun lain jang anak pamajikan mah hatur nuhun isukan kitu deui. Ye sia mah dihampura alah kitu deui. Duh, di urang eta Pak. Ya Allah. Beres pamajikan ngagigik minta hampura kanu ngaran salakina giliran sekali ewang suamina bapak ge minta hampuranya mama. Cek pamajikanana atuh bapak ge pan bager pisan dedehnya tanggung jawab ke anak pamajikan keukeuh wae ngaran batur sakasut bapak sok boga salah. Atuh salah naon bapana ka mamah teh hampura geus sataun bapak teh boga nu ngora. Eta poenan badak piring halaliber akhirna mah posea di imah teh gara-gara jujur salakina boga anu eta deuleu. Ya Allah ya Karim, ini dinamika kehidupan di urang teh ya Allah. Padahal Pak Bu, pelajaran di momen Idul Fitri itu sangkan terus dipakai ku urang dina kahirupan sehari-hari. Apa diantaranya? Jadilah orang yang tidak gengsian, tidak maluan untuk meminta maaf. Kacipta indah na Pakuwu, lamun masyarakat jeung masyarakat jika poenan lebaran terus. Pajeung di jalan, hapunten nya ceuk, hapunten abdi tina sadaya kalepatan minal aidin wal faidin. Betul. Ngan hanjakna teh ngan sapoe hungkul. Kari itu nama anggar bae, pabaut-baut deui, pajoong di jalan boro-boro seuri kalah micen banget. Harusnya momen Idul Fitri yuk kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Momen di sasih Ramadan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Apa diantaranya? Bagaimana hati merasa bahagia, bahkan ditunggu-tunggu kedatangan azan maghrib. Di Tarungguan ada azan maghrib. Kabayang endahna lamun ku unggal poe urang hate nungguan adzan heueuh. Aya nungguan adzan pada bulan puasa hungkul. Di urang mah tuh dah. Nya. Kadang-kadang mah pan 10 menit deui geus disiapkeun kabeh. Nya deungeunana nya sanguna nya amis-amisna nya takjilna nya cuci mulutna cau geus dipesekan kulitna. Didaraikeun eta cau teh. Nu adan kareke Allah geus beak 3 iji cau mah eta teh najis cek aing teh kabina-bina dendam urang mah puasa teh beurangna lapar magrib nah hahajaan beres buka puasa beres salat magrib indit mehna teh mangkat taraweh kapanggih jeung imam anu alabatan Luragung Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Beteungna seubeuh teuing. Meunang sarakaat di tukang olab kabeh. Heuh kabeh. Di urang. Ampun teuing aing mah. Heueuh. Da imam taraweh teh teu di dieu parayu teh nu tarereh we. Bener teu? Sami bae di Cipakem. Neangan imam nulila tanu tereh tuh nu ngebut ari di Karangtawang panglilana tajuk kuring Paku panglilana pun uah ari babacaan teh dan nyantai
teu payu eta teh. Tilu ese nu berjamaah taraweh. Ari nu ngararebut mah kalapinu nyata ge pertama hungkul. Anggar saminggu ka ditu mah di Karang Tawang di Cipakem masyarakat teh beuki bersatu. Nyaho haliber hiji-hiji bersatu eueuh beak tungtung nama. Tinggal imam jeung tihang masjid. Ya Allah ya Karim aing hirup. Kuring galageus ngakalan apa Quran ieu kumaha carana supaya imam teh ajeg ti awal sampai ke akhir Ramadan teh hese aku. Maha de ku urang diburuhan umroh kabeh jiga namanya sarmangat tuh. Ya Allah ya Karim, ini loh dinamika kehidupan yang terus kita harus dilatih. Ramadan sabulan kamari urang dilatih kumaha carana nahan lapar jeung haus, nahan tina amarah nahan tina penyakit hati nu ararawon. Ari nahan lapar jeung haus hungkul mah boro aning jelma atuh Pak Bu, hayam sapi embe ge bisaeun. Betul. Sok di Cipakem nu garaduh embe keenjing ti awit adan subuh kandangan eta embe ulah diparab sampai ke adan magrib moal paeh ieu. Kuateun bege. Betul. Tuh. Nahan syahwat embe boh hayam teu kikituan ti magrib ti subuh sampai ka magrib kuateun. Nah, jadi orang di Ramadan ieu kamari dilatih. Lain lahan lapar we jeung haus. Beres kuliah subuh ti masjid, balanja ka tukang sayur, ngomongkeun deui batur, ye karek puasa isu kene. Geus ngomongkeun deui batur, beak atuh pahala teh. Betul. Maka aya maqalah naon? Naumus shaim ibadah. Bobokna jalma nu puasa mah dicatet ibadah. Semangat ieu bapak-bapak ngadengeun keterangan ieu. Diaramalkeun sampai ka kuwu-kuwuna. Jam 7 isuk molor sampai jam 5:30 maghrib. Cek aing lain ibadah nu kitu malatihan modar atuh. Kabina-bina teuing molor ti isuk sampai ka maghrib jeprut mah. Pan aya kawajibanan lalaki mah. Betul. Atuh komo pamong mah meureun, desa beureun sepi malolor kabeh mah. Betul. Ya tidur. Maksud tidur di sini niatkan ijtinabul ma'asi, nebihan pi maksiateun. Maka aya hiji ulama yang berpendapat di zaman akhir daripada beunta ada ibadah yang mulia naon? Molor. Naon? Molor. Daripada beunta ngomongkeun batur mending sare. Daripada bentak neleping-ping batur aurat batur mending sare. Nu penting dina sare na teu ninggalkeun kewajiban urang jeung Gusti Allah, kewajiban urang jeung keluarga eta. Torikoh ieu dipake ku urang pokok. Maka aing awak beuki lintuh teh molor bae aing ngaruh kegiatan mah. Ekna hadeui aing ngariung jeung jalma ngomongkeun batur. Lompat ka dieu neleping-ping, lompat ka dieu neule sekwirda. Sekitar wilayah dada. Ari ti dideuleu aing teh hayang, ari dideuleu doraka pan. Betul. Maka aing molor we geus. Udang sampeang molor deui, udang sampeang molor deui. Itu we. Aing dipake ku urang Nu penting naon? Hiji, kewajiban sebagai suami kanu jadi pamajikan terpenuhi. Ameng karombok abdi taroskeun ka istri, sok nyarekan teu ka salaki lamun saraki sare bae. Karena apa? Kebutuhannya saya cukupi. Nih uang buat 1 bulan. Nih uang buat beli baju, nih uang buat beli emas, nih uang buat beli HP dan lain sebagainya. Kebutuhan di rumah saya sudah siapkan semua. Ulah ngaganggu aing naik molor. Geus moal gandeng ieu awewe mah moal. Bisa nagarandeng calam berut salakina molor bae teh duit taramere nyaho atuh hari madang buka puasa hayang junungeunah hari mere duit hanteu ari sia waras teu bener Bu. Perempuan itu pengen diperhatikan sasakali ari boga rezeki mah atuh paesan eta leungeun ti ku gelang 10 gram bae mah. Betul Bu.
aya rezeki atuh peperiheur sapopoe eta daster we jeung baju partai di tahun harita sampai kakelek nang geus sarowe beulikeun baju nu anyar teh. Betul Bu? Tuh kan ulah aneh Pak, awewe lamun meuli baju pilih laeun geuning bisa kitu. Betul kata ulama, perempuan dalam kehidupannya lebih banyak 90% mendahulukan perasaan. Beda jeung pamegat dalam kehidupannya lebih mendahulukan 90% akal pikirannya. Maka awewe kamari diberi duit 1 juta 2 juta titah balanja baju bada mangkat jam 7 isuk balik wayah adan maghrib ngan menang sasetel. Cek aing naha bae sia di pasar. Lumpat ka Surya asdi deuleuhan asa alus kabeh. Lumpat ka aneka sandang alus kabeh. Lumpat kalumi alus kabeh. Jadi karena terlalu make perasaan kadeuleuh teh alus be kabeh tungtung nu kabeulina mangan hiji awewe tah pilih laeun awewe mah meulina naon bae ge. Sok bapak-bapak mah geura Pak mamah buka puasa hayang jeung jeruk lumpat ka tukang buah-buahan mang ieu jeruk sabaraha kilo 30 ye nu ieu 25 ye nu ieu tah meuli tah nu ieu tah 2 kilo tah 30.000 tah jadi 60.000 geus balik geus ieu mah jerukna. Betul, lalaki dah. Balik ka imah ditanya ku istrina sabaraha ieu jeruk? Sakilo 30.000. Jeruk mungkin 30.000. Kabisa nawar jadi salaki teh. Mun ku mama manu kieu meunang 20, geus dicarekan deui bae aing teh. Serba salah aing kadang hirup teh. Makana tingalikeun bapak-bapak beuki kaluru be beak dagingna. Ayuh be disarentakan ku pamajikanana. Makana sok lo barang da tirimbang duda teh da salakina parae ti heula. Allah ya Karim aing. Betul teh eta teh. Awewe eta teh. Awewe jeung lalaki beda, gak bisa sama di Quran udah jelas kok. Ulah-ulah dina hal-hal yang lainnya urusan dina nanya jeung ngajawab ini sudah beda Pak Kubu. Saya ke pasar di bulan Ramadan menjelang lebaran Idul Fitri pajeng jeung tatangga bapak-bapak terus borong Pak mohon Pak Ustad isi kanggo nu dirompok udah beres ketemu ibu-ibu jemaah neng teng keresek manehna teh mulih ti mana ece iya cenah tos meser ka peryogian kanggo nu dirompok Pak Ustad ya Allah di hari lebaran mah sadaga arawis Pak Ustad abdi bantun atos 1 juta kenging meunang nu kieu bae cabe mahal lauk asin mahal daging mahal endog mahal cek aing nanya hiji sia geus naha kalah kana cabe tomat sagala awewe eta geuning ge awewe mah saleurik be pelakuna mah deuleu sudah kumaha aing mengaji geus peuting kieu di bawah ngaji serius baralik. Komo geus karolot nini aki-aki kieu mah hirup nu penting loba sedekah. Oh nya suri bae magelo atuh Kang aing mah duh. Sing seueur sedekah geus sepuh kieu mah. Suri bae mah meureun buah edan. Halo. Halo. Teruskeun. Nah ini kehidupan kita yang harus terus ditingkatkan kualitas kita, kualitas ibadah ka Gusti, kualitas bersosial dengan sesama manusia. Maka setiap lebaran ini peninggalan ti baheula di imah sok aya dahareun nu didahar jeung opor. Naon disebutna? Kupat. Naon? Kupat eta teh siloka. Euy ilaing jadi jalma ulah gengsian dina ngaku lepat disingkat jadi kupat lambang eta teh lain perlu dihakan bae tapakuraneun urang oh ayana kupat teh sinah jadi jalma nu terus ngaku lepat ulah gengsian ulah eraan suami ka istri kalau salah minta maaf istri ka suami kalau salah ya minta maaf pakuwu ka masyarakat kalau salah ya minta maaf masyarakat ka pakuwu ka desa kalau salah ya minta maaf enak tuh bermasyarakat kayak begitu betul enak tuh kemari lebaran pajeung di makam pajeung di jalan sadaya jalmi hahampu bahkan paheula-heula minal aidin wal
jeung komo di makam lamun loba jalma ti kota jaba geulis jangkung badag pahula-hula sasalamana ge nya ieu dulu tabrak hadroh tah tukap nu herang aing heula tuh Masya Allah ya satu tuh emut-emut jadikan kebiasaan yang kita lakukan di momen Idul Fitri untuk kehidupan sehari. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya, dah malam, dah jam 11, kasihan pulangnya jauh ya, sajam di ka Karangtawang teh kurang lebih, bari jeung rurang rorong aing tadi ge. Watir nyonya bedag di kana jalan lobang, aduh kurang teka deuleu ieu. Poek deuh lampu atuh. Ibu bapak pada wargi sadayana aya opat hal nu mantak ngajadikeun jalma diangkat darajatna ku Gusti Allah. Ieu bantun dina kahirupan sadidinten. Bepeurieun rumasa jeung ngarasa urang jalma teu pati loba dina pangartina. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan arba'atun tarfa'ul mar'a wa in kalla ilmuhu. Aya opat golongan jalma nu diangkat darajatna ku Gusti Allah sanajan ilmu mah teu pati loba. Ilmuna mah saeutik, pangartina teu pati loba, tapi darajatna diangkat ku Allah ketika opat hal ieu dilakukeun ku eta jalma. Tah, rumasanya urang jadi jalma teu pati loba pangar, geus lakonan be opat ieu heuh. Geus bantun ieu. Nu kahiji, jadilah manusia yang punya sifat hilim. Hilim itu apa sih? Hilim itu penyabar, mudah memaafkan, sabar dina kahirupanana teh. Ieu kabeh jalma pasti bakal diuji jeung dicoba sejauh sebesar mana kesabarannya. Ustad diuji henteu? Diuji. Kiai diuji henteu? Diuji. Pakuwu diuji henteu? Diuji. Masyarakat diuji henteu? Diuji. Sadaya diuji. Hanya saja bentuk ujian beda-beda. Gitu. Aya nu diuji teh ku pamajikanana, cerewetna alabatan kaleng rabi. Nyurucus we boga pamajikan teh. Isu khutbah, borang khutbah, penting. Khutbah ek molor. Khutbah aya. Sabar, Pak. Sabar. Ulah sarwana. Justru kita bersyukur alhamdulillah punya istri yang cerewet. Semoga dengan cerewet ini urangna di hadapanku sabar ngajadikeun Allah ngangkat derajat urang. Seperti Syekh Abdurrahman Bajalhaban yang diuji oleh Allah melalui istri cerewet. Buatna Masya Allah. Sabar we pangis. Hareupan we kalaku lagi modar gitu mah ge. Sabar we urang mah geus. Ulah sok saruhana keun bae. Ada lagi istri yang diuji ku suamina. Galak. Teu pati beuki mak aya. Aya eta nu kitu teh. Sakalina beunta kalah ngadon lumpat ka walungan. Aya eta teh. Musuh. Ngabuburit cenah. Sabulan ngabuburit. Mak aya henteu naon henteu. Padu meunang lauk teh 3 iji senggal. Aya eta teh. Tuh. Aya deui nu diuji ku tatangga, aya nu diuji ku ekonomi. Macem-macem ujian. Tugas kita apa? Sabar. Jadi manusia yang mempunyai sifat hilim. Cekang jeung Rasul innallaha ma'as sabirin. Saenyana Allah ini akan selalu bersama orang-orang anu sabar. Sabar di dieu dijabarkeun deui Pak, Bu. Halo. Aya sabar teh nalika ngajalankeun taat. Urang pangajian kieu kedah disarengan ku sabar henteu. Sabar. Dibawa ceramah 3 jam kuat moal cing, sabar teu cing. Tuh. Dibawa taraweh imamna lambat 20 jeung witirna 3 2 3 sabar moal ye.
Duh. Aya deui sabar teh ngempet tina kamaksiatan. Gatel mah gatel ieu suku teh aing teh hayang joget. Tapi nyaho aing teh lamun joget bakal neuleuping-ping. Lain jogetna nu mantak doraka neuleuping-ping. Nah, ari joget mah hek bae kikituan di kamar ge moal doraka ieu ce. Jeung salaki jeung pamajikan kikituan mangga. Ngan ieu neuleuh aurat nu mantak doraka mah. Gitu sabar moal cing. Duh, perantau datang di kota, nelaktir berbagai macam air dia bawa, ti awit nu murah sampai ka nu mahal, kuat moal cing kaluar ti imah teu diinum ta moal. Ini yang terjadi dinamika kehidupan kita. Maka perlu kesabaran juga. Hate mah geus teu kuat aing teh baheula keur ngora teh rumasa ustad cenah beuki kana cai teh ngan eta mah geus kolot aing kuat ngempet nahan sabar. Moal erek sakali-kali deui hanjakal besing urang katungtungnakeun suul timah besing goreng kakolotnakeun tuh sabar Pak. Dan sabar-sabar yang lainnya, sabar nalika diuji ku penyakit tuh boga panyawat teu waras-waras sabar teh kalau sabar ngangkat derajat urang. Seperti halnya dikisahkan Nabiullah Ayub alaihi salam yang diuji dengan penyakitnya, dan wali-wali Allah yang lainnya diuji ku penyakit-penyakit salabar tak urang bisa teu aya di fase ieu. Kalau kita bisa lulus diangkat Pak derajatna ku Gusti Allah. Yang kedua, mantak ngajadikeun manusia diangkat derajatna kudu kawasya nalika hirup keur di alam dunia dina dirina ngabogaan sifat saho. Naon ari saho? Berehan. Non? Berehan, bageur. Seneng barang bere. Paribasa cekolot baheula ieu manusia teh sok daek tatalang kanu butuh tutulung kanu susah. Aya tatangga teu boga beas urang loba bere. Aya yatim ibuna teu pati jembar dina rezekina bere dina urusan pendidikan anak ulah mikiran sok sakola masantren mah masantren wios ti bapak nu tanggung jawab. Ini macam orang saho. Masjid keur dibangun saho. Sedekah jangan khawatir, warga Cipakem ribuan mau bangun masjid beres Paku beres DKM da balager orang Cipakem teh saho. Ini contoh saho orang berehan. Ada madrasah butuh peryogi bantuan bere. Halo oh. Aya jalma nu perlu dibantu siap ngaban bantu. Bu, Pak, dangukeun. Jalma nu populer, jalma nu terkenal setelah kematiannya adalah manusia anu keur hirupna balager sok barang bere. Tingalikeun. Jalma nu terkenal saentos maot yang namanya selalu harum dan dikenang oleh masyarakat. Itu tingali jejak kehidupannya moal leupas tina sifat berehan. Aya di Kalimantan Timur Tuan Guru Syekh Zaini bin Abdul Ghani punya kakek namanya Syekh Arsyad. Nah, seperti yang tadi ngaji Adinda Arsyad. Itu nama orang besar. Tuan Guru sekumpul Pak Bu, Pak Kuwu keur hirupna sasasih teu kirang tina 1 miliar sedekahna. 1 miliar Pak Bu. Duit tindi atuh ustad aing kudu sedekah 1 miliar. Pan aing bege jeung sapopoe koreh-koreh. Cok, ada satu amalan beliau yang insya Allah kita bisa untuk mengamalkannya. Apa? Setiap hari Abah Guru senantiasa sedekah kasirem sasendok gula. Tahu orang bisa ngamalkan teman. Jadi cari tempat di mana ayah sirem, Abah Guru nyandak sasendok gula disimpan. Makhluk Allah bising hoyong barang dahar.
Tingali ayeuna abah guru meninggal 2005 Pak Bu. Haulnya kemarin tidak kurang dari 5 juta jemaah yang hadir. 5 juta nu dongkap ka dieu. Teu aya ceramahan dina haulna teu aya. Dongkap ka dieu areling we ka Allah, sholawat ka Rasulullah. Saking dimuliakeunna ku Gusti Allah. Di antara amalan abah guru, bageur abah guru mah. Tuh. Termasuk kesepuhan-kesepuhan nu aya di urang. Sok tingalikeun jeung jalmi taroskeun tah kanu ngalaman keur hirupna balerehan anu dikenang ku masyarakat mah. Maka sering saya bilang, maaf 1000 maaf, jangan bangga ketika kita kenal dengan orang kaya, jangan bangga ketika kita kenal dengan orang yang punya jabatan, baik sekelas presiden sekalipun, ketika meninggal ari urangna teu bageur mah angger moal terkenal ieu. Halo. Si Fikri dikenang ku masyarakat da keur hirupna deukeut jeung KDM teu. Lain pudah deket jeung KDM na, lain pudah deket jeung presidenna, tapi karena amalan dia yang selalu memberi terhadap sesama. Kahartos jadi naon nu kadua, urang terus berusaha jadi jalma anu bereh ulah kor komo urusan dun moal dibawa moal justru anu ku urang dibawa pupus ngalir ke alam kubur, harta anu ku urang disedekahkeun. Maka Kangjeng Nabi hiji waktos beres salat di masjid, Kangjeng Rasul sebelum salat itu ada daging satu paha, daging sapingping. Begitu dongkap di masjid eta daging kantun sakedik. Cek Dewi Aisyah istri Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, daging teh seep kantun sakieu deui da ku abdi dibagi-bagikeun ya Rasulullah, kata tanggi. Kumaha walaran Kanjeng Rasul, ya Aisyah, ya Humaira, justru daging yang bakal habis itu ya ini. Nu ieu nu bakal leungit teh. Anu tos dibagikeun ku anjeun justru eta nu moal leungit sampai ka iraha bae. Kahartos. Justru daging anu bakal seep, daging nu didahar ku urang sorangan. Daging yang akan langgeng, daging nu ku urang disedekah. Ka ieu makanya di urang sok aya geuning nya ibadah sunnah kurban, berbagi daging. Nu saena pasihkeun kanu jarang dahar daging gitu. Ulah sampai beak kudu mencitna hungkul. Ping-ping kudu mencit, hulu kudu mencit, nini jalma teu gablek kabagina tulang jeung kerewedan. Keur banggeus uhuntuan sajam bae digual gael awet eta dimomoy. Gusti nu agung. Oyak. Ya Allah ya Karim. Ayo saho. Dan yang kedua yang ketiga nu mantak ngajadikeun manusia diangkat darajatna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nalika keur hirupna aya sifat tawadhu. Handap asor DP teu sombong tugu mede, maka dina carita pawayangan sok aya Ramakna Astrajingga nu namina Semar Badranaya, maka disebut Semar teh marji maratakeun urang jadi manusia kudu bisa ngeleungitkeun pangakuan tina dirina. Kudu sadar jeung rumasya yen ieu alam dunia teh kabeh ge kagungan Gusti nu kawasa. Mobil nu ayeuna aya dina garasi urang eta kur titipan ti Gusti. Imah, duit, motor, tanah dan semuanya kabeh ge titipan ti Gusti Allah. Jadi ulah sok uka aku, ulah sok sombong. Nu loba duit montong sombong ku duitna, nu kasep ulah sombong ku kasepna, nu loba pangarti ulah sombong ku pangartina. Da teu hesieun keur Allah nyandak eta duit eta harta nu sakitu lobana. Ulah ngadagoan sapoe ku 5 menit aya banjir. Beak. Betul? Imah ladangku kumpul mang tahun-tahun sombong urang jadi manusia. Nya sab eta deuleur rudal ti Iran. Beak atuh.
Jeung urang-urang nabeakna ge paeh da ka bom. Tuh, jadi bagaimana kita terus belajar berusaha ulah jadi jelma nu tapi kudu tawadu. Yang punya jabatan jangan sombong dengan jabatannya. Mau yang ngajak salaman orang ada, orang tidak ada, orang miskin, orang biasa, orang kaya, tetap perlakukan dengan hal yang sama. Halo, jangan suka membudabedakan. Datang nu kondangan paku diukna ge pangpayuna, dahar ge disuguhan pangnyandakeun, nu datangna sini mah kalah diukna ge tehon tangkal cau, keur mah kahujanan parasmanan campur jeung cihujan. Padahal eta kondangan begitu dibuka teh sini mah 200.000, paku mah 50.000, udah dibagi-bagi rakyatna loba nu hajatan. Tuh, karena apa? Kitanya yang salah sebagai tuan hajat yang membudabedakan. Tidak boleh. Datang tamu ke rumah kita, siapapun, ya adanya kopi ya kopi, adanya air putih ya air putih, adanya itu ya itu. Tidak usah iya tamuna jalma miskin geus cai herang bae. Oh nu sugih mah aya warnaan, boluna dikaluarkeun. Halo. Naon nu katilu? Ulah sok bedakeun jadi jalma anu tawadu ulah sombong. Kahartos? Nah, syukur alhamdulillah. Ya. Tamu sahabat nu ka imah mah. Tadi kuring namu ka Ridwan doh. Ridwan ieu rencang abdi kapungkur di Jawa. Ternyata nu hajat teh lanceuk ipar cenah kitu. Tawaran bakso, tawaran kabeh tadi teh. Halus wan cek aing teh. Teu ngomong ka si Ridwan mah. Kuring dongkap duaan, dongkap deui rencangna duaan ditawisan sadaya. Kopi ditawisan kopi sadaya. Teu ngabudabeda, teu ngabundang banding. Diuk dina keramik, na keramik kabeh. Aing teu sosorangan na kursi tadi. Cek si Ustaz Ridwan teh cek si Aridwan, na kursi atuh tah. Heuh aing mah eungap na kursi mah. Dina keramik bae kabeh. Ngeunah balak cerakan tadi teh. Tuh, jadi teu membudabedakan. Kahartos keluar sadaya tadi teh kue. Da kamari mah memeh badapan jadi kue deuleu heula. Ulah-ulah tamu na batur, anak sorangan kuat ceurik atuh. Nu dibere teh nu bubuk we jeung nu gosong. Dan nu alus nama jang bada. Yo jangan diurang teh sok tulul amal, asa ek hirup meureun nepi ka bada. Nyeun kue jang bada, nyeun kuping jang bada, nyeun kue ladu jang bada, nyeun kue nastar jang bada. Salakina mah ngelai bengegel curug. Da dibere nu gosong baru jeung rada pahit. Jangan diurang eta. Maka saya sering bercanda sama ibu sendiri. Udah, ada usah nunggu lebaran mah. Mau makan aja sekarang. Saya bikin bolu ya makan sekarang. Saya bikin kuping ya saya makan hari itu juga geus asak mah. Badanya bada we atuh gitu. Manusia kalau jang bada we naon teh. Badana mangan sapoe. Halo. Terakhir nu mantak ngajadikeun jelma diangkat derajat ku Gusti Allah lamun dina dirina aya sifat husnul khuluq. Bagus budi pekertinya, bagus akhlaknya, bagus etikanya. Maka dari sini yuk kita belajar bareng-bareng. Wahai para istri, berakhlaklah pada suami. Wahai para suami, ulah sombong, ulah ngasangaing imam keluarga, sagenahna dewek, berakhlaklah pada istri. Pengen kopi, ya minta dengan baik. Istri kalau lagi sibuk, ya gak bisa bikin hari tak nolaknya dengan baik. Janganlah dengan bahasa yang kasar. Teka deuleu sia aing kenaon. Mana segala ku aing, nyin kopi ku aing, nyangu ku aing, wawan budak ku aing. Sia boga cokor jang naon. Tungtuna kan pasea di imah. Betul? Lah iya, apa susahnya sih? Bentar ya sayang, mamah lagi bikin ini dulu. Tuh kan ngeunah, pamuhun sayang. Aduh kata ngeunah di imah teh. Ngan jarang nu kararitu teh. Rata-rata nyebut ngaran ka pamajikan jeung ka salaki teh.
Heeh. Tanyain tuh sama istri, pernah nggak seorang Fikri menyebut nama dari mulai rumah tangga? Tidak pernah saya. Selalu saya panggil dengan panggilan manja. Bubun, tuh, sayang, Dede. Kalau dulu belum punya anak Dede karena dia anak bungsu. Sekarang tak panggil Bubun, dia panggil saya Baba. Jadi harmonis, enak. Iya maka pamajikan, Yati. Kadeleun aing karek datang ke Jakarta, pang naheurkeun cai aing hayang mandi juga rarateul. Pan teu ngeunah urang nu jadi pamajikan naheur cai nage. Betul. Komo paribasa di Jakarta datang ke lembur ukur mawa baju bae kalalotor. Mau duit hanteu, mau oleh-oleh hanteu tuh hayang-hayang acan nyambut nage. Awewe teu aneh. Apaleun urang duitna pepek na dompet. Mawa buah-buahan sakardus, mawa tas, can anjo ka imah geus disambut di hareupeun imah. Kadieu papa, ku mamah kardusna takut papa capek. Anjo ka imah, papa mau mandi air hangat apa air dingin? Disiapkeun urang mandi bae ge, da nyahueun ngayah duit. Menang saminggu mah di lembur duitna beak hayang kopi titah nyieun ku sorangan. Tuh. Bageurna urang kasalaki teh diukur ku mate. Materi zaman kiwari mah salaki aya duitan bager pamajikan deh, salaki eueuh duitan ngadadak jadi nenek lampir. Bu, oi, halo. Jangan sampai kebaikan kita pada suami diukur oleh materi. Bager mah bager bae, aya duit eueuh duit tetep ngaulaan. Hartos. Yang keempat tadi apa? Husnul khuluq, bagusnya budi pekerti. Bapak, ibu baik, bagus akhlaknya sama anak. Kalau nyuruh dengan tutur kata yang baik. Jangan suka manggil dengan sebutan kasar, apalagi dengan sebutan hewan terhadap seorang anak sendiri. Itu. Kumaha cenah Pak Ustad, anak urang teh hayang soleh, belajar atuh contohan ku bapakna sinah saroleh-sarolehah ibu bapakna. Jadi ustad jeung ustadah can kapake di lembur atuh minimal jang anak sorangan. Kahartos? Tah eta wae manawi opat hal, nu kahiji sabar, nu kadua berehan, nu katilu tawadhu handap asor, nu kaopat bagusnya budi pekerti. Ieu opat hal nu mantak ngajadikeun jalma diangkat darajatna ku Gusti Allah. Hayu sateu acan doa, urang mahalul qiyam wae heula. Beres mahalul qiyam kin doa dipimpin ku kasepuhan di dieu, rengset di dia urang tiasa mios uih ka bumi masing-masing. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kawnu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kawni unsun wa sururun qad tajada, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن والراد واستضيئوا بجمال يا رسول الله بقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يغفل حيث أوتينا ضاء يا رسول الله يا مع الفخر يا نبي السلام عليك يا سيدي يا رسول الله سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ولربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لإلهنا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما بصار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هدايا واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرجى ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد
وصلاة الله تغشى أشرف الرسل صلوا على النبي محمد وسلام مستمر كل حين محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام ربي اغفر فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nganyuhun gedihapunten nging walubar heula urang tutup ku doa sasarengan kin dipimpin ku kasepuhan di dieu sakitu akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا الله. اللهم طول عمرنا منفعة وخدمة في دينك ودنياك ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت السميع الدعاء. اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة لأداء العمرة والحج وزيارة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.